anak kagiri-giringi pingah amarwata sutta pingah anak kagiri-giri ya kagiri-giri pingah taya prapada Yesus rajinga anu parantos ditikah nyata kadewi geuning siga beres katingal Yesus rajinga nuju sasatna ogo ka istrina lu panganten anyar tuh ya menahan kieu asal anu duane dengan alah aduh geuning akang teh nepikeun engka seungit kieu ieu teh nganggo parfum naon geuningan akang teh geuningan keur kasep teh sarareugi ih puguh atuh jadi kayak ngaja Neng tinggal itu naon Neng mana akang itu eta mah cak-cak oh cak-cak gitu teh disangka naon atuh Neng lamun akang jadi bulan Neng kerasa jadi bintang kerasa pisan di matahari kita jantan naon gitu mangga asa jeung akang bapak minta kolot-kolot iya strajingga bakat kugenah atuh astrajingga teh dugikeun ka tibra kitu kanyataanna yang saya di dada udah teh ngakan dugikeun ka kewe ibu bantana di Kang cobing kang lugai rasa kenap ganggu ya udah iya ayo lawan gelis betah di saurna akang teh tiasa ngahalang ih lunan seni akang teh balai dihalangan ku akang cobi di peting soka impikeun di burang soka bayangkeun kalakai murah hareupeun jiga eneng anu nyampurkeun jangan aduh geuning miraoseun kitu akang ya cek dewek oge rek sumbang rek silung rek kumaha kitu naon deui cek nu mah sok akang jing tibra barang astrajinga nunjuk tibra dina pangkonan berkining sih tikak tebihan aya nu merhatikeun nyaeta residorana sareng Dipati Arjuna itu kenyataanna anger tuh jika belah itu tuh si cepot teh cek bajana mah si cepot teh si nanggus dikawinkeun